Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing murang kali ibu anu soleh sareng solehah. Kumaha damang, murang kali ibu di bumi. Mugia hidup dina dinten ieu. Daramangnya kalian sehat. Murang kali ibu anu balager, alhamdulillah. Hidup tiasa patepang deui sareng Ibu Lilis dina pengajaran bahasa Sunda. Nah, dinten ayeuna dilajengkeun materina nyaeta materi pembelajaran kalima tentang pengalaman atanapi dina basa Indonesia nama pengalaman. Tah salajengna sateacana pengajaran ieu dikawitan. Hayu urang ngadua heula supados dipasihan kalancaran. Ngadua ngawitan. Ngadua rengse. Hayu urang ngawitan nya. Cobi tinggal gambar nu aya di payun. Pengalaman. Pengalaman nyaeta kejadian anu pernah kaalaman ku urang. Cobi ku hidup perhatoskeun gambar nu aya di payun. Sapertos aya pengalaman anu ngagumbirakeun. Contona piknik ka kebon binatang. Nah, di kebon binatang teh hidup tingali aya sasatoan. Sasatoan sapertos aya gajah anu tulalean, aya oge maung, aya kuda zebra, jerapah sareng aya oge monyet. Teras aya oge burung onta. Nah, teras salajengna aya oge piknik, renang atanapi ngojay. Tah, hidup pasti gembira nya sareng rerencangan atanapi keluarga ngarojay. Teras aya deui aya oge anu libur ka lembur aki sareng nini. Nah, salajengna aya oge anu ngarayakeun patepang taun atanapi ulang tahun. Salajengna aya oge anu piknik ka pantai. Tah eta salah sawios pengalaman anu ngagumbirakeun. Teras anu salajengna. Tah diteraskeun ayeuna pengalaman anu pikasediheun atanapi anu pikasebeleun. Sapertos contona di dieu aya pengalaman nu pikasebeleun. Geubis dina sapeda. Aya oge anu ditinggal ku mama sareng bapa, anu diseuselan ku mama sareng bapa. Teras gaduh cocoan direbut ku rai atanapi ku raka. Aya oge pengalaman anu pikasebeleun pisan digebuk ku rerencangan. Nah, sedih pengalaman anu matak pikasebeleun, pikasediheun. Tah anu salajengna hayu urang macakeun carita. Hidup ngaregepkeun carita anu ku ibu dipeda dibacakeun. Cobi tinggal gambar nu aya di payun. Hayu urang maca carita. Mida ka kebon binatang. Dami oge ka kebon binatang. Mida dami ngarasa gembira, rasapeun pisan. Di kebon binatang aya monyet, aya gajah, aya banteng, aya peucang, aya jerapah, aya heulang, aya singa jeung sajabana. Dilajengkeun deui ayeuna. Mida ningali maung di kandang. Eta sato raja leuweung keur ngalungsar. Bangun nulungse taya tanaga. Da teu bisa liar ka mana-mana. Mida karunyangeun ningalina. Dami mah ka tempat jerapah. Heuleuh eta beuheungna mani panjang. Dami colohok bae, aneheun. Tatangkalan anu jangkung ku jerapah mah kadongkang.
Tah murangkalih ibu anu balager, tah eta padaran anu parantos ku ibu dibacakeun. Mudah-mudahan ku hidep tiasa ngartos. Nah, anu salajengna yuk diteraskeun kana pancen tugas mangrupi tugas anu kahiji. Jawab pananya ti ibu sapertos anu kahiji, kamana Mida jeung Dami teh? Nah, aya nu terang teu acan? Iya. Kadua, ngarasa kumaha Mida jeung Dami? Nah, anu katilu, di kebon binatang teh aya naon? Anu kaopat, sato naon anu wagaeun tulale? Anu kalima, ari maung naon kabeukina? Nah, hidep kungsi ka kebon binatang teu acan? Cung nu atos ka kebon binatang. Iya, hebat. Nah, kumaha hidep? Tiasa kan ngawaler pertarosan ti ibu? Nah, alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda ngeunaan pangalaman parantos rengse mugia minggon payun dina pengajaran bahasa Sunda insya Allah urang patepang deui nya atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.